Jawa raja teh Banten. Banten raja. Di Banten teh aya dua kekuatan, hiji maung nomor kedua orai. Lain lalaga. Wari keur ngaringkuk we orai di Gunung Garang. Eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh. Mun nyana hudang hulu jeung buntutna teh ngahiji, lain sa Gunung Garang sa Banten. Bari nyana geus karek hudang doang aya naon emang ceng nyana. Rame amat. Udah waka udang, udah waka udang. Deui ada ngaringguk. Lamun eta geus kaluar, pan aya anu pawang. Anu bakal ngagerokeun, pokot. Aya naon? Saha ieu nu bakal dicaplokna saha? Kiai nu mana? Tah si eta heula. Ingat, Banten teu pernah aya sejarah tumbang. Tidak ada sejarah tumbang Banten. Apakah tumbang Banten? Tidak, masih. Wari teh masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal geus udang. Hah? Ka mana?